Bu lami ya na pernikahan tos kesal bu anu ieu mah atuh naon anu nganteur gitu nya anu nganteur habene bulak-balik pidatona teh pan kesal anu nyanak tamu mah gitu kudu kumaha cek anu eta cek anu rek nyerenkeun gitu meser bak catur cek nu jarenkeun teh Kang sareng gula meser beunteur cikang apar Kang omat nyerenkeun ulah lira ieu nu nganteur geus lalapar ai seuri jang eta teh aya lantera gogorenganan Kang di narantang aya narantang jeung tolombong kalah era ku caritaan anu datang ngararomong jamparing cenah nyanak jamparing meser wedak cenah kitu lantera dina bak catur kuring teh eureun ngadadak da geus era ku omong batur daun mangka daun durenan daun kopi daun kaliki nyerenkeun kanu naon nyerenkeun kanu rek nyerenkeun gitu nya kanu mawa rombongan lalaki turun jang eta teh pembawa acara teh ka dieu Kang ri akang ti mana jauh abdi mah ti Cikajang naha wani nyarita kitu kabagenit abdi teh jang sareng Mang Ubuh meser eunteng meser longsong init abdi teh jang ba'da subuh ngan mawawa beuteung kosong piraku teh kaharti ku anjeun nya Kang da abdi mah tara sisiniran cenah kitu nah abdi erek naroskeun ka akang angkatna ka dieu teh boga maksud anu tangtu boga maksud anu nyata tah ieu rombongan simkuring teh loba anu dibawa gitu naon anu disabab dibawa teh kapan dek nalikeun janji meser boboko ti Mang Toto meser calana jeung mukena tah bobogohan teh ti bareto laksana karek ayeuna oh kitu nya ayeuna teh ngabuktikeun janji ka dieu teh di ditu ge seueur jelema mah istri mah loba di ditu ge Karanggarawe meser domba langlayang naluhur keusik di ditu ge awewe mah loba ngan hayang ka urang Tasik meser senajang ti Sukajadi meser inter make tali saha nu teu kenal jang ka diri abdi reporter na waktu poli ari akang mah kieu kapungkur teh cek batur teh boboko ayakan leutik ganepo kawin naluhur batu bobogohan ti leleutik geus gede kawin kanu panjang huntu kan sareuri jang batur oge teh nanyakeun naha cenah Kang salah awewe sanes pepenak teh ayeuna tos usia akang luhur cenah kitu natipung aya dun bageulis Kang laksana ngalakaweni kapungkur mah keur anom ieu geulis Gusti papanggih ayeuna geus nini-nini dun kalapa dun bageulis calana jeung sampeumar neot kapungkur mah ieu teh meuni geulis aduh